sisi nareun juragan ari ka mana ieu? Nyeta kedatangan ieu teh mama guru. Tadi teh aya keperluan. Ieu teh murid teh manggih lawan anu taningna kira-kira teu kaukur. Abdi teh kaju musuh anu tamu. Tah kumaha kira-kira? Kira-kira saja Kak. Eta ieu teh Kumaha? musuhna teh nu aya di parungwalana di belah wetan. Kitu Aing sia diwara deui. Jadi gitu. bener. Entong ngareganeng musuh mane anu lawan tangguh ti gunung gua. Ti gunung gede ku aing dihabis kabeh ku aing. Pokokna mah kitu nyuwunkeun diturunan ilmu anu pamungkas. Pasti maneh ku mama. Aya nama ieu siap narimana So, gitu. Jangan balas dendam. Eta pendekar anu aya di marungwalana. keun insyaallah ku mama guru dibere. Ngan ulah dipake gagabah ieu ilmunya. Moal ditarimakeun. Nalang kanu hayang. Sakitu ti mama ulah dipake gagabah ieu. Sok aya nama geura turunkeun lah. Insyaallah. Aduh, ieu mama guru asa bau jabrik bau ibak ya. Nah, hari sia cucu ngakain nudik bau jabrik segala. Itu patut. Gablek murid deh. Kemana we Gopal? Diteangan ku aing, ulas-ulas we, enak dipelukan ku aing. Ampun mama, abdi teh di mana-mana. Abdi teh ngelarian ka mamantu. Jangan naon eta? Bukan saya aya we ni mama itu tuh. Lo syukur. Ampun ya nya. Gopal. Aya teh aing boga musuh. Musuh anu tangguh, teu bisa dilawan ku serangan. Kudu jeung maneh? Ampun mama. Itu di mana atuh mau kira-kira di sangharipan itu abdi teh. Lu bakal lisan harapan ku urang teh. Padepokan Benko Mbah Warparno. Untuk maneh? Ya, Uang turunkeun ku aingnya ilmu teh. Agak-agak aing asa lapar yo. nya itu aya eta mamang. Naon eta teh? Buka eta. Usahakeun. Nya sok ieu nya. Itu dah. Aya na we kitu. Pak guru. Salahna ning ieu mah. Oh, salah. Oh, salah ieu mah salah. Salah mah guru. Salah kedangan. Aing lapar. Siap. Dasar buka murid cepet ecek. Mama arek nurunkeun ilmu kanuragan. Ayeuna ku siap ya. Siap, Mbah Guru. Nah, ayeuna geus nepi ke tempat tujuan. Jaka Siap, Maha Guru. ayo nangkong. Tak ku aing arek diturunkeun ilmunya. Eta urang latihannya ku mama arek diberi ieu. Emang heula sebelumnya usina kemana heula. Benar. Siap? Awas. Tuh. Gitu Jaka. Sok, Siap, Mbah Guru. sok, bagus. Awas, ngalus. Bagus. Dan coba ku mama. So, ada Jaka sih, coba ku aing. Ya, ada nih.
Coba. Bisa aja. Tuh, arek kumaha Mama Guru? Loba Mama Guru. Ah. Aduh, murid aing bikin bagus jaga sia. Ayo coba gua ini. Jangan karat, mereka bingung tuh kemana ya? Si Kiming, naon, Dika, main dinya, mana? Turun kaji, tuh, Dika. Hei, Gopal. Oi, Adieu nih. Kita ulang tik, yuk ya. Jangan kadaharan, kita nanti. Cuman orang minta ke mana? Kalau beneran mana ke ayam kelapa gitu di luhur. Tinggali geblek ku bajing beak teh. Aduh, dek Orang apa orangnya tiba ngadon cicing di luhur. Nah, atuh di kaulang beak. Aduh, dek Kadang anu ieu nenan ke kebon itu. ayo atuh dah. Aing lapar guru di neangan euy. Macet si bulu. Kita lah burah ini tah. Ning, tungguan tuh Aing kieu. Sabab enak eueuh kadangannya kalapa. Ngeuseun orang balik. Orang ka guru ayeuna. Diajar kamu lin. Tadi orang geus dibere aya magen maneh kitu ka ditu. Tarik mah. Buh, ketemu urang daek. Ayo, Asina. ayo. Tapi yang bari ngaleungit teh bisa cenah. Wah, bisa. Diatur itu mah ya, guru. Nek jaga. Kulantaran ilmu geus dibere kanuragan segala rupana, tinggal mangpakeunangan kade kudu ngaguna penting ya. Jaga. Mohon mama Unur pergramian kumaha didoakeun. mohon abdi permios atuh namanya doakan ya. Amin, amin, amin. Mangga atuh Insyaallah, insyaallah. Ayo, guru. Insya Allah lah, kita mah kumaha. Aing naik turun. Diajar ilmuan kitu euy. Pantun Kiming. Guru tah, ieu nu kurang dibawakan. Oh, ieu. Nuhun. Di Ratu diajarkeun ieu ka Kiming. Baik, aing diajarkan ngarah nama-nama persatuan gitunya. Oh, bener. Karena pernah gempur si padepokan huru-harana. Pagepokan. Hah, Oh, sok aing ngajarkeun. pik ilmuwan naon ieu? Lah ilmu nu hade pokona mah. Karena diajar. Hayang aing hayang nempokeun kemampuan main duaan. Oh, ayo. Sok, Ayo. Di mana? Mah. tuh lu lega itu. Ini